rakaat sanajan dina 4 rakaatanana aya jalma dina tiap rakaat statusna masbuk, ya udah 4 rakaatanana teu kudu maca Fatihah. Warabi'uha qiraatu Fatihatin kulla rakaatin rukun salat nu kaopat maca Fatihah dina tiap-tiap rakaat. Tiap rakaat baca Fatihah. Keur naon fi qiyamiha dina keur waktu nangtungna. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, teu aya salat anu sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab aya fi kulli rakaatin tegasna dina setiap rakaat. Illa rakaata masbukin, kecuali rakaat si masbuk. Rakaat si masbuk mah teu wajib maca Fatihah. Fatihah rukun salat tiap rakaat kecuali rakaat masbuk. Rakaat masbuk mah teu kudu maca Fatihah. Naon nu ngaran masbuk? Nu ngaran makmum masbuk teh adalah makmum yang tidak menemukan zaman dari berdirinya imam yang cukup untuk Fatihah. Makmum yang tidak menemukan zaman tina nangtungna imam yang cukup untuk Fatihah, itu tarif dari masbuk. Cara datang ke masjid, imam pas beres maca surat walam yakullahu kufuwan ahad, datang mas Allahu Akbar, karek matakbir boro-boro cukup jang Fatihah, imam kaburu ruku Allahu Akbar, bagi masbuk tong riwe ngilu we ruku jeung imam. Aduh kan kang teu acan maca Fatihah, tong maca Fatihah. Pan Fatihah teh rukun salat akang heueuh pan illa rakaata masbuk kehen. Langsung baca Fatihah. Terus Fatihah abdi kumaha geus ditanggung ku imam. Buru ngilu kana ruku itu. Karena salah satu syarat ditanggungna Fatihah masbuk ku imam, si masbuk kudu ngilu ruku jeung imam, ngalaman bareng ruku jeung imam biqadri tumaknina. Fala tajibu alaihi biha, teu wajib Fatihah kasih masbuk biha dina rakaat masbuk haitsulam yudrik zamanan yasaul Fatihah min qiyamil imam, sakira-kira si masbuk tidak menemukan zaman yang cukup Fatihah tina nangtungna imam. Oh, jadi makmum masbuk mah teu wajib maca Fatihah merengkangnya, begitu datang kadinya imam langsung ruku, langsung ruku. Rakaat kahiji wungkul modern kang walau fi kulli rakaat sanajan dina 4 rakaatanana aya jalma dina tiap rakaat statusna masbuk, ya udah 4 rakaatanana teu kudu maca Fatihah. Lisabkihi fil ula, sabab ayeuna dipiheulaan dina rakaat kahiji, wa takhallufil makmum atawa maneurikeunana si makmum ti imam karena zahmah berdesakan, aw nisyanin karena poho, aw bati harokatin karena kendor gerakanana, sehingga palam yakum minas sujud, si makmum teu hudang tina sujud kecuali pas hudang kana rakaat kadua teh imam geus ruku deui
masbuk fi kullir rakaat. Kumaha contoh zahmat? Berjamaah berdesakan. Ya bicara lain ke waktu musim corona. Kalau musim corona kan jaraknya 1 meter. Tangan karena gitu. Social distancing ada? Physical distancing. Gas. Gaya lah. Start testing dengar dia. Jamaah berdesakan. Nukuduna biasana jajaran teh normalna 10 urang. Ari ieu didedet asup 20 urang. Nepikeun ka lengkep kana hilang salat. Boro-boro rek normal kieu teu bisa kieu. Karari ieu kaki ku harayang jamaah. Kusabab ayeuna rarapet pisan sehingga pas ruku si makmum saurang teu bisa ruku. Nu ieu ruku Allahu Akbar. Aing ruku kumaha dia karari kiri kanan karari aing urang rek ruku teu mahi. Aing cicing heula tuh kumaha. Sami Allah liman hamidah esekeng. Allahu Akbar ruku atuh mah taradah kitu. Nu bener nu mah. Oh, tungtungna dina gerakan salat makmum bergantian. Itu enggak apa-apa itu. Diampura itu. Rek sujud Allahu Akbar. Pan itu jadi barokah sujud. Aing kumaha sujud. Cicing ulah ngadang. Ayo imam geus telenyong. Allahu Akbar sami Allahu Akbar. Allah imam geus nangtung deui kaluhur urang masih salat. Salat asik. Tungtungna beres makmum aya nahan harudang nyusul urang. Allahu Akbar sami Allahu Akbar. Allah pas keluar walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan gitu deh. Gitu terus. Itu namanya takhalluf makmum bi zaman. Atawa buti harokah. Gerakanan akan dor aki-aki makmum. Imam budak ora salat taraweh pandieu teh ka makmum teh. Aki-aki lempangna oge geus 10 km per jam. Ari imam 100 km per jam. Allahu Akbar sami Allahu Akbar Allahu Akbar sami Allah. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ayo masih Allah. Mambalen amin asallah. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar gitu. Karek nepi ka luhur geus Yasin. Allahu Akbar jangan ruku deui. Terus deh. Tungtungna salat si makmum kieu Allah hudang tina sujud naik kana rakaat kadua tekung si Fatihah teu naon da imam geus ruku deui Allah deui sami terus gitu. Itu namanya masbuk fi kulli rakaat enggak masalah. 4 rakaatanana si masbuk tidak pernah membaca Fatihah. Enggak masalah. Fayatahammalul imamul mutatahhir fi ghairi rakaatil zaidah al-Fatihah au baqiyataha. Nanggung seorang imam anu suci, imamna tapi syaratna kudu suci. Lamun imamna hadas teu nanggung Fatihah makmum masbuk. Yang menanggung Fatihah masbuk itu imam anu suci. Adik itu kang menang imam anu hadas menang sah jamaah bahkan Jumat imamna hadas poho imamna poho penting temani heula langsung jamaah subuh. Hei poho aku mah lain ubar langsung jamaah subuh ajengan padahal can adut poho deui da sok aya pohona memang nu kitu teh. Maksudna adus pada acara abdi ayeuna poho ayeuna teh bagian pinah bos penting ayeuna teu poho karek inget dieu jadi penting ayeuna malam pertama ayeuna teh jadi dia penting terakhiran kitu we ya gitu sono we di dia malam
minggu malam minggu teh malam tar nah ya ngomongna kumaha ya terakhiran kan ieu terakhir tetangga itu malam pertama deh jadi iraeureuna aing atuh naon maksudna gilir nya naon kewajiban Imam Mutato ya pohode can adus imaman subuh kebenaran aya masbuk saurang rakaat kahiji unggul masbukna beres imam salam si makmum masbuk nu ditukang kan bakal salam darasana ditanggung ku imam Fatihahna 2 rakaatana pas assalamualaikum duanana imam nampak tarang astagfirullahaladzim eta ampura euy akang teu ieu gaduh hadas akang hilap deui tah si makmum masbuk aduh kaning aing tadi masbuk berarti tambahan deui naik ka ruhul rakaat sabab rakaat masbukna teu ditanggung ku imam itu kumaha lamun imam bebejana Gus ka mana si masbukna teh euy aya di banyak balikan deui salatna balikan deui salat imam mutatohir bi ghairi rakaati zaidah dinalian rakaat anu leuwih rakaatna rakaat anu memang rakaat salat aya imam salat duhur rakaatna 5 rakaat naik kana rakaat kalima poho imamna imam posisi rakaat kalima torojol makmum masbuk gitu otomatis begitu imam ruku teh cita rakaat kalima si masbuk kan ieu ruku si masbuk teu maca Fatihah nah Fatihahnya si masbuk enggak ditanggung rakaat itu mulgo laga gak dihitung tong dihitung rakaat eta ku si masbuk fa tahammalul imamul mutatahhir bi ghairi rakaati zaidah al-Fatihah au baqiyata imam nanggung Fatihah makmum secara utuh au baqiyatah oge imam bisa nanggung Fatihah makmum Fatihah sesana lamun teh mah teu mahi kabeh jadi cukup saayat 2 ayat ya udah lamun cukup saayat 2 ayat bacana si masbuk maca Fatihahna sacukupna we saayat 2 ayat begitu imam ruku milu we ruku tong disampurnakeun Fatihahna sesana ditanggung ku imam walau ta'akhkhara masbukun lam yastaghil bi sunnatin liitmamil Fatihati falam yudrik al imama illa wa huwa mu'tadilun lagwat rakaatuhu tinggal inget lamun masbuk anu henteu sibuk ku sunnah manehanana maneurikeun maneh ti imam untuk menyempurnakan Fatihah sehingga teu bisa nyusul imam kecuali posisi imam geus i'tidal maka rakaat laga buk masbuk Anda itu gak wajib baca Fatihah Anda itu gak wajib menyempurnakan Fatihah Fatihah Anda masbuk ditanggung ku imam baik secara utuh atau sisanya ditanggung tapi ada syarat rakaat masbuk direken rakaat lamun kungsi ngalaman ruku bareng jeung imam sehingga ketika imam ruku buru-buru milu ka imam ruku tong sok lelegekan kagok ya teh imam ruku teh kagok saeutik teh 2 ayat teh suratul ladina naon ya teh ayolah kagok mau ditanggung imam ge suratul ladina anamta padahal kuduna manehanana ngiluru kalaka nyampurnakeun saeutik teh kagok cenah maca kitu suratul ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin pas ruku imam galak sami Allah liman hamidah ya karek waladdallin tuh teh ruku batal tuh enggak batal mah ngan rakaat eta terjadi sabab idrok rakaat nasi masbuk itu syarat lamun si masbuk ngalaman ruku jeung dalam bab jamaah ada beberapa istilah idrok aya idrok rakaat
Jawab. Aya idrok taharum, aya idrok rokaat, aya idrok jamaah, aya idrok Jumat. Idrok taharum menemukan fadilah takbiratul ihram. Itu syaratnya ketika imam takbiratul ihram si makmum geus standby ada di belakang imam. Maka makmum yang standby di belakang imam ketika imam ke takbiratul ihram, makmum nu kitu menemukan fadilah taharum. Itu punya fadilah tersendiri luareun daripada 27 derajat. Kedua, aya nu disebut idrok rokaat, menemukan rokaat. Rokaat bisa diidrok oleh si masbuk jika si masbuk menemukan ruku bersara babarengan aja jeung aya deui idrok jamaah. Idrok jamaah mah selama imam can ngucapkeun salam asal makmum geus takbiratul ihram, idrok jamaah. Aya deui idrok Jumat. Idrok Jumat mah minimal makmum dina Jumatan minimal kungsi bareng jeung imam dina ruku rakaat kadua. Minimal kungsi bareng jeung imam dina ruku rakaat kedua, maka itu idrok Jumat. Karena salah satu syarat idrok Jumat adalah mengalami berjamaah dengan imam minimal 1 rakaat. 1 rakaat bisa diraih oleh makmum bila mengalami paling tidak oleh si masbuk mengalami ruku bareng jeung imam dina rakaat kadua. Yes. Abdi masuk kesel ka santri. Teuing mupasirin teh teuing mukimin. Anu status masbuk make sok gagayaan, rajin sok maca bismillah atau alhamdulillah langsung ruku jeung imam. Abdi sok nempo di masbuk. Imam geus pupuh geus Allahu Akbar. Imam teh ruk. Rojo masbuk datang. Tak. Allahu Akbar. Imam teh ke ruku imam datang. Di masbuk datang imam kekayaan ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah mah kitu doa bismillah kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Rek naon? Begitu beres takbiratul ihram langsung ruku atau ngomongna naon tuh baca. Naon? Kewajiban naon? Buru udah ge imam. Bisa kaburu cengkat. Ke lamun imam cengkat tina ruku, si masbuk teu kungsi ngalaman tumakninah babarengan jeung imam dina ruku, maka rakaat kejadi mulgo. Itu syarat idrok rakaat. Mak basmalatin jeung bismillahna Fatihah teh balik deui. Rukun salat nu kaopat maca Fatihah plus bismillah. Aima qiraatil basmalah tegasna plus maca bismillah fa innaha sabab basmalah ayatun minha bagian dari Fatihah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca bismillah terus Fatihah dan Nabi menganggap bismillah bagian dari Fatihah. Wakadha min kulli suratin. Bismillah oge bagian dari setiap surat kecuali surat Baroah atau surat Tobat. Wa ma tasdidatin kade dina Fatihah teh raksa pirang-pirang tasdidna. Tasdid Fatihah jumlah aya 14. Nah tasdid make kudu diraksa li annal harfal musyaddad biharfain sabab huruf anu ditasdid teh hukumna hukum 2 huruf. Huruf hiji ditasdid sarua jeung 2 huruf. Sehingga ketika menghilangkan tasdid fa idza khufifa batala min harfun, ketika dibaca takhfif teu dibaca tasdid maka berarti batal 1 huruf, hilang 1 huruf hukumnya. Menghilangkan 1 huruf dari Fatihah dengan sengaja batal Fatihahna, dampakna bisa batal karena sholat, tergantung nanti ta'ammud atau tidak.
dina salah membaca Fatihah itu aya nu batal salatna, aya nu batal bacaanana. Lamun batal salat berarti kudu balikan deui takbiratul ihram. Lamun batal bacaan berarti kudu dibalikan deui bacaanana. Salatna mah teu kudu takbiratul ihram deui, bacaanana we bacaan nu salah balikan deui. Itu batola qiraatuha. Aya butlanus salat, aya butlanul qiraah. Aya butlanul qiraah mah bisa ditulungan keneh. Tinggal benerkeun bacaan anu salah. Wa ma riayati hurufin raksa, huruf-huruf Fatihah teh. Huruf Fatihah teh 140 hiji ala qiraati Maliki, mengikuti qiraah Maliki tanpa make alif. Maliki yaumiddin, aya qiraah tepat Maliki yaumiddin. Jika Malikin nas, jadi Malikin teu make alif. Sawih nati Cikole kapungkur tahun 2000 hiji. Saya pernah di pesantren Darul Furqon Kudus. Kirang langkung 8 sasi. Kana tahfidz henteu kuateun. Pertama saya masuk Kudus, miminangna sering berjamaah di Masjid Menara Kudus. Terutama maghrib isya, itu favorit. Di Menara Kudus sabab balikna aya kopi gratis waktu harita. Santri mah aya nu gratis, semangat. Ketika saya sekitar 1 minggu mondok di pesantren Darul Furqon, saya sering muparokoh salat. Padahal imamna hafiz, yai haji. Kenapa muparokoh salat? Karena kebodohan saya waktu itu. Belum menguasai secara penuh terkait masalah keterkaitan antara fikih dengan qiraah sabah. Di Kudus teu sah jadi imam lamun teu hafid. Harus yang hafid. Dan rata-rata yang hafid di Kudus bacaan Fatihahnya beda-beda, aya qiraahnya qiraah sabah. Rokaat kahiji jeung rokaat kadua beda. Rokaat kahiji ingat keneh abdi dengdeuleun, abdi langsung niat muparokoh. Ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rokaat kahiji begitu. Pas rokaat kadua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu bener imam teh aing mah euy sih. Ngabuang hiji huruf batal. Muparokoh aing. Muparokoh Pak. Ya enggak apa-apa. Lamun karek nepi ka dinya can nyaho qiraah anu aya Maliki ya. Dan saya ingat aing Maliki yaumiddin ngabuang hiji huruf tina Fatihah. Batal. Kelaanan. Bedakeun bae da ajengan ke aya salahna disalahkeun ku aing ajengan dina teh. Ajengan bolo kontan ajengan sepuh. Muparokoh. Karena beda nu kahiji mah tadi bener. Anu teh aing da anu kadua mah kayak kudu anu bari di tas dia di Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Mah ieu teh kakara can nyaho yang namanya qiraah sabah itu can nyaho. Ya. Kalau memang mengikuti qiraah Maliki ya udah enggak apa-apa. Memang seperti itu. Tisonohnya si Mai. Wa hiya ma tasdidatiha. Huruf Fatihah lamun digabungkeun jeung tasdid, karena tasdid seperti tadi dianggap 2 huruf ya, adalah 155 huruf. 155 huruf ini jangan sampai satu pun hilang. Hiji leungit teu sah Fatihah, teu sah Fatihah, teu sah salat. Dampakna mata ku abdi
tapi teu kaharti taraweh jeung witir 23 rakaat aya nu 7 menit teu kaharti. Di Blitar di mana? Iya kan? Di Blitarnya. Cenah Kang eta mah wali, cenah eta mah imamna teu kaharti, wali mah kudu beuki apik. Wali mah kudu leuwih apik, nah wali teh jorok. Ah Kang da moal ka tepi urusan wali mah heuh gaya atuh wali mah. Imamna wali, aya makmumna eta ka tempo loba. Wali kabeh. Teu kaharti. 7 menit jeung witir-witir. Menikah kiber. Sok sanajan mungkin taklid kana luar mazhab Syafi'i bahwa di dalam sholat sunat gak ada gak ada i'tidal dan gak ada duduk di antara dua sujud. Luar madhab bae. Tapi luar Syafi'i. Nu penting ngangkat saeutik. Sholat sunat tapi ya. Di sholat sunat bisa kieu mak luar madhab. Allahu Akbar, kami Allahu liman hamidah lagi. Nu penting aya ngenyet we saeutik. Kami Allah. Jadi untuk kudu aya lagi. Kina sujud sarua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sujud kedua. Jadi teu kudu dieu. Heh guys, sanajan make kitu kedekan. Aya ku 7 menit. Ieu kurang kumaha ketat. Dina Fatihah teh kudu ngaraksa tasdid, kudu ngaraksa huruf, jumlah tasdid jeung huruf 155. Wa makharijuha makhrajna sing bener nu kudu diraksa. Ka makhraji dodin wa ghairiha jiga makhraj dod jeung liana. Kusabab kudu ngaraksa makhraj falau abdala qadirun aw man amkanahu ta'allum harpan bi akhar walau dodan bi dhain aw lahana lahnan yughayyirul makna ka kasrita ya an amta aw dhammiha wa kasrika fi iyyaka la dhammiha wa in ta'ammada dzalik wa alima tahrimah batalat salatu wa illa faqiratuh. Jalma nu mampu atau imkan belajar, jalma nu mampu atau imkan belajar tapi dia tidak mau belajar, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain sekalipun dad diganti dengan zo gak sah so. Walad zolin sah kan siapa? Walad jolin, walad jol, hayya ala jolah, hayya ala jolah, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Ustazah. Jadi zat jadi z, Ustazah. Itu na akhi ukhti pakai cadar gitu. Akhi ukhti abi umi gitu. Sahih thayyib. Ya enggak apa-apa. Langsung digunggur dah. Si anu ngamak gitu. Ai Islam Nusantara mah kan amang, akak, ibi, nyai, ece, lah itu Islam Nusantara. Kalau Islam impor, ahi, ukhti, abi, umi. Maksudnya dalam komunikasi keseharian gitu loh, dalam komunikasi keseharian. Jadi mereka kan gengsi, nyebat akak amang teh gengsi, kurang islami gitu loh. Maksudnya kurang islami gitu. Akak mah kurang islami. Saya nama ahi, ukhti, abi, umi, nah itu kan ada. Nyebat bapak, mama, itu mah kampungan. Sama lokal bukan impor. Kalau ahi kan impor. Tapi leuheung bangga dengan bahasa Arab tapi leuheung. Aya jelema teh sok ke Inggris-Inggrisan teh teman. Kuatir kana becek cenah dengan anaon eta. Sisa apalah kana artis bae. Ya daripada cinta lawara ke Inggris-Inggrisan nah gitu teh mending ahi uhti
rasa cinta ka bahasa Nusantara. Seperti banyak kan kiai di Jawa ngajiin aku bahasa Jawa. Saya pengaji bahasa Jawa karena saya orang Jawa dan saya mencintai Jawa. Nah, seperti sekarang ini ada yang komen, Kang cenah baiknya pakai bahasa Indonesia. Saya orang Sunda. Saya orang Sunda dan saya bangga dengan bahasa Sunda. Cenah Kang teu ngarti, atuh teu ngarti mah diajar bahasa Sunda, tapi gak diajar bahasa Jawa. Yes. Nah, ganti do diganti do. Atawa make kudu lahan. Naon lahan teh nu geura cek Sundana teh naon lahan. Kayak bahasa Jawa mah pelan, heungan dengan cek Sundana naon, nu geurahan cek Sundana naon. Lain pelan teh cadel, lahan itu mengungkapkan sesuatu yang salah. Majeletot, kacaletot, lah mereka kacaletot. Yang penting tidak semestinya gitu, membaca tidak semestinya itu lahan. Membaca sesuatu tidak sesuai, tidak semestinya itu namanya lahan gitu aja. Atawa si jalma pelan lahan, kalawan lahan anu ngarobahkeun makna. An'amta jadi an'amti, kan pa jauh-jauh tina mudakar kana muannas. An'amta jadi an'amtu tina mudakar kana mutakallim. Iyaka jadi iyaki, itu kan robah maknana. Tina mudakar kana muannas robah. Kumaha lamun aya jalma iyakina budu siratal ladzina an'amtu alaihim diganti terjadi pelat. Kumaha lamun gitu? Wa in ta'ammada dzalik wa alima tahrimah. Lamun ngahaja barinya ho kitu teh haram, langsung lu batal salat. Nah, wa illa ngan lamun teu ngahaja alias kacaletot faqiraatuhu nu batal. Nah, bacaanana oleh karena nu batal bacaanana in aadahu ala shawab qabla tulil pasri, lamun harita keneh dibalikan deui sesuai bacaan yang benar kamala alaiha, ya udah lanjutkan. Siratal ladzina an'amti alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah. Sanajan tadi ngalaman an'amti teu kahaja langsung harita keneh dibalikan deui udah sah. Asal can lila, asal harita keneh dibenerkeunana. Ulah nepikeun ka Gus lila karek sadar. Aing teh tadi teh an'amti euy dibacana teh, tapi Gus lila, maka aing kitu mah kudu balikan deui ti awal baca deui tina bismillah. Eta jalma anu mampu dan jalma anu imkan belajar teu daek belajar. Atukang da kumaha deui abdi mah teu tiasa nyebat ro. Abdi mati kudrat Allahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha deui atuh kan? Dalin teu aya. Abdi mah abdi teh umur kelas 3 SD cadel. Bahkan cadel abdi parah. Lain huruf R unggul. Abdi teu bisa nyebut huruf R. Abdi teu bisa nyebut huruf S. Dua abdi cadel. S teh jadi N. Beus teh beun. Begitu kumaha ada ini kaya. Jadi buras teh bulan. Ya buras teh jadi bulan. Ingat keneh da abdi ge kebayangkeun harita ka mah. Mah mah bulan teh teu laon. Teu buras teh teu raos. Hoyong naik beun JN, ya beun JN teh bus JS, JS teh bus JS nu aya bus JS. Yusuf sekeluarga nih JS. Ayo beun JN, ayo beun JN. Bulan teh teu laon. Abdi cadel. Berjuangna ibu hayang supaya abdi teu cadel. Abdi masih kena inget. Da aya memori kelas 3, 2 kelas 3 SD masih kena inget. Memori berjuang na ibu lamun aya ajengan gede teh diasong-asong abdi di ciduhan.
ingat kena ku ajengan saha itu keur budak ingat kena di Ciduhan calangapkeun ku ajengan aya nu balik di Mekah nyungkeun si jam-jamna cenah berkahna ieu pun anak cenah teh hoyong leungit cenah cadelna gitu ku ibu ari. Ternyata di antarana saingat abdi bisa nyebut RT sabada aya nu mere ci jam-jam jalmi anu euih di Mekah ajengan salah pokok. Dan didukung dengan lagu suasana di kota santri pada waktu itu. Dimana pada waktu itu jalma nu boga TV, jalma nu boga radio masih dianggap tabu dan dianggap orang yang sangat fasik banget. Sangat fasik. Ya ini kan radio dipesakan di HP, video dipesakan di HP. Baru kepasek banget. Bener-bener jelema anu kuat tahan banting boga radio. Hari batu baterai abis bararadag teh 20 siki. Batu baterai. Sore-sore sabada abdi nungang ngaleueut eta cai jam-jam abdi bade angkat ngawas biasa ngawas magrib budak ikro tebih kapungkur teh mah meureunan kurang leuwih aya video ka teh mah bangsa perjalanan 300 meter mah setengah jam kana leumpah baheula tahun sabaraha berarti tahun sekitar tahun 87-an 87 88 mangun can hirup kemarin nomor 20 macan hirup ada 88 tempat nyata ngaliwat sore-sore ngaliwat pas menjelang maghrib di radio katanya ya lagu suasana di kosan abdi nurutan suasana di kota Santli oh gitu Santli suasana tapi kan ke apa pertama kali abdi nyaho suasana di kota Santri tanya lagu di pipir imah batur balik ngaji teh ingat lagu tadi terus laguan mari balik suasana di kota santri teh karasa mah make jadi tri tina tri teh jadi tri tapi kan ka ieu mah balik tuh bari asup ka ieu mah teh balik budak kumaha budak ibu keur di bumi abi bener laguan balik ngaji suasana di kota santri aku pingin ku ibu dedek balikan deui suasana di kota santri uyan deh suasana di tri leungit teh cadel teh hari teh eta mah alhamdulillah udah sujud syukur hari teh kelas 3 SD mun teu salah nah eta kan kumaha duh lamun teu kitu gagal aja ngantu bisa jadi dikasih hujan gagal gua mangkana geus badag eta geus badag ama ajizun lam yumkin ta'alum jalma nu teu mampu aya ngaluarkeun makhraj dan tidak mungkin belajar jika nu cadel fala tabtul qiraatuhu mutlaqan heuda kumaha deui sok we Allah manilohim tapi tetap gak bisa jadi imam salat nasah nisbat ke pribadi ai urusan najang nanggung pati amamu ya bisa seorang imam harus sempurna. Kenapa harus sempurna? Lah karena imam ada beban nanggung makmum. Dalam beberapa kesempatan sangat memungkinkan, sangat pasti terjadi. Dina hiji waktu aya makmum masbuk. Nu cadel teu bisa. Kemudian menanggung bacaan jalma anu bener bacaanna. Seorang ummi gak bisa. Jadi yang pribadi jadi makmum samuruk zaman nu cadel fala tabtul wa kadzala hinun lahnan la yughayyiru mana oge deui jalma nu pelad kalawan lahan nu teu ngarobahkeun makna teu ngabatalkeun bacaan teu ngabatalkeun salat haram mah haram sekecil apapun lahan haram ngan lamun sampai ngarobahkeun makna mata kabatalkeun salat atau paling tidak bacaan kalau tidak merobahkan makna hanya sebatas haram jika disengaja seperti fathida li na'budu maca fathah dalapan na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'budu maknana sama saja na'budu nyembah teu ngaruh dengar robah mana lakinnahu in ta'ammada